Keureut ceuli sim kuring lawan bapak terus-terusan ngope kang budak tadi urusan pengajian anak terus dibebere HP terus-terusan ngaji geus tara diantep-antepkeun keureut sim kuring umur 12 tahun mau bisa maca huruf baca. Alimu auladakum bihubbi ali baiti bihubbin nabi. Tanamkeun di anak-anak urang rasa cinta ka Kangjeng Rasul sareng keluarga Kangjeng Rasul. Ulah dididik anak orang teh cinta, resep, mahabbah ka artis, ka penyanyi. Ulah ditanamkeun. Karena game komodo dibere handphone wae sih. Game online eureun diantep we. Punten-punten nya. Sim kuring mah kajen cek pada sebalik sebutkan kolot bengis kalau jadi budak. Dina HP gimana? Dibere waktu main game. Dibere bahasana sapwe kudu baraha menit. Kajen disebut ku batur cenah meni ampun ka budak mah. Lain masalah lain. Lalu kurang diantep ke terus virus eta virus. Virus lawan menggerogoti eta jadi penyakit. Ketika orang geus nyaho eta virus hanya diantepkeun atuh jadi penyakit. Nges buka tapi virus penyakit manteng atuh. Entong kudu dibatasi dengan hal-hal nu positif. Eta virus adanya. Mentak boga slogan nges magrib teu meunang ke handphone. Arek naon wae, arek informasi naon dan sebagainya tetep nges magrib teu meunang handphone. Sare. Mun arek nges sakola beres waktu. Tetapi kontrol ulah teuing. Paling jago saja. Cokot HP-na. Komo dibere HP. Ya, jang wah. Pocet. Dibere handphone mah budak-budak masih kena can ngarti jaga suruh dibere HP. Wah, pocet. Sapopoe ieu kok HP budak-budak cilik gitu budak SD kene. Kaprak-kaprakan ka mana bawa HP? Eta naon apa? Orang teh sadar, urang geus terpengaruh nilai-nilai bahaya, tradisi nu bahaya sebetulnya bahaya. Ngan urang asa geus teu dosa, asa geus dianggap biasa, geus dianggap lumrah hal semacam gitu. Justru orang-orang nu berhasil ngadidik munakna dari dini itu orang-orang yang tidak mengenalkan kepada dunia gadget. Budak anu katalah Al-Quran 7 tahun eta budak emang pernah bere HP. Kada undung ku haram banyong atuh geus dibere HP emang umur 8 tahun ge geus moal bisa maca-maca Quran aca. Sakontra bere. Ari kolot mah aya waktuna. Ari kolot mah kieu maksudna mah aya waktuna ari kolot mah. Cek paribasana sarua ulah terlalu teuing ulah hal-hal ngan aya batas waktu jawabna kana aya anu pendidikanana pokona budak mah ulah dieukeun teh ieu salah satu metode salah satu kana naon kecintaan make balik ka dinya nya kecintaan terhadap Allah jeung Rasulna teu ditanamkeun malah kurang dibalikeun kecintaan terhadap duniawi nu sifatna sementara game dan sebagainya. Berarti itu satu kelemahan orang nu perlu dikoreksi kurang ulah diantepkeun perlu dikoreksi ya kurang ya kebiasaan ayeuna kan asal geus teu aneh koreksi kurang ya bener apa henteu itu perbuatan urang teh ulah ngoreksi urusan batur urusan urang ya keluarga urang koreksi dengan tradisi kebiasaan yang sudah asal geus kumaha lumrah pada dampak luar biasa. Dampaknya luar biasa. Sok ayo we. Dampaknya luar biasa. Lihat teh. Soalnya budak geus kegiatan geus kabiasakeun kunci itu barang jam-jam ge hese. Tapi kan kaciri pun disebut HP teh. Bener teh? Kacun. Kasare kan. Nggak kena HP. Pada gitu ulah. Ya itu geus kabiasa. Kajen ting rebut. Bayanya kajen ting rebut waktuna rebut tapi kan kagugulingan antepkeun. Gugulingan ganing model kumaha antepkeun daripada terus-terusan kana eta arek paduli ting arek gogoakan gae antepkeun teh geus waktuna eureun mah eureun ceurik da budak mah kitu heupan kahayangna mah dituturkeun terus-terusan